Bismillah dari sekar pangiring catur panjajak saritar kapakannya lumampa gesan murusam buraning rahayu banjaran jatining bagja. Alhamdulillah paning lari ajeng sumah anu ngaruntah dina galeh mamanahan panundung ujug ka kabur nu ngabojo dina kabu pangusir punaki anu ngadaki dina ati anu tinggal seterana rasa bersih na ati gesan nampa jarelatna hidayah Al-Quran sinaran as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cobi tingali kurang rarai bukan dua jang pikri neng lintah salira aina parantos didahukeun alhamdulillahirabbil alamin salira nuju kenging kabingahan anu teu aya hinggana sok sanaos ibu urang inung kandung anu ngandung ka urang salapan sasih lamina parantos daya dikieuna ayeuna nuju aya dina hanapeun dalika dicirian kutub tunggul parantos mulih kajati mulang ka asal mulih ka rahmatullah tapi bageur kasep jalu anaking teu kenging alit manah anjeun teh masih gaduh ibu anjeun masih kagungan rama sok sanawas ieu ibu teh disebatna ibu kapalon tapi bebeujeuh ku hidup kasep geulis teu kaing dianggap ieu teh ibu kawalon margi kanyaah kadeudeuh nama estuning sami sapertos ibu hidup anu parantos teu aya di kieuna teu kaing alit manah kasep anggur mah doakeun indung urang nu parantos teu aya di kieuna kalayan sing yakin sing percaya hidup bahwa diantawis amalan anu matak golontor ngocor ganjaranna ka ibu urang di alam kalanggengan teh nyaeta doa anak soleh anu baris darengan ka anjeunna mugia ibu hidup duaan di alam kalanggenganna aya dina pangapunten Allah subhanahu wa ta'ala sarta sing yakin ibu hidup lillahi ta'ala madahum anjeun ayeuna parantos wallah subhanahu wa ta'ala dikersakeun geusan ngalengkah mapai sunnah rasul ngapak kacak sunnah anbiya laki rabi ngajatuk rami parantos nyakadan alhamdulillahirabbil alamin kasih mana majeng ayeuna sungguh ka ibu geulis waluya kamu kaset geulis dulu anaking coba bayangkeun renungkeun bukakeun hate anjeun leuleuskeun hate anjeun niatkeun dina hate anjeun bahwa anjeun moal aya ngagelar ujang fikri moal aya ngagoler nyilintah upami teu aya ibu hidup upami teu aya ramah hidup sakedahna hidup teh biasa ulang tarima kanu janten ibu anu paras ngandung salapan sasih lamina tapi ayeuna dikumaha tos daya di dieuna tapi bagja hidup masih kene kagungan ibu anu ayeuna beutos aya di payunan hidup eta gegertos ibu hidup beutos aya estuning kanyaah kadeureuh nama sami sapertos ibu anu parantos teu aya cobi sateu acan anjeun ngalengkah kebadnya lumampah bade ngalaksanakeun rumah tangga laki rabi sedang ibadah kalau subhanahu wa ta'ala anjeun wawartos naja didoakeun ka ibu hidup anu parantos aya
aya di payungan hidup kalian ku anjeun wayahna dina deui ieu teh kain dipopohokeun ieu teh anjeun tumuh rahayu ku anjeun anu baris ngadorong kana kain ridho Allah Subhanahu wa taala sing yakin upami teu aya doa upami teu aya ridho anu janten ibu lama tinangtos sehebat apapun anjeun duaan tetep moal aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala mangga wartos anjeun mama hapunten abdi hapunten anu kasulit tina saneskanten kalepatan rumaos muka ayeuna tilu-tilik nepi ka jadi anjing tengongkak nepi ka ngungkul ti alit abdi duka dewasa teu tiasa ngulang tarima ka emak belaan belang jeung penting teu diberasa teu ngeunah dahar ngurus teu gede ku abdi dina danget ieu abdi sejak perpisahan sareng emak moal nguntit ka mama ayeuna abdi bade ngalaksanakeun rumah tangga bade mojayan segala rumah tangga khidmat anu janten sarwe bade ngurus anu janten istri nu bisa kitu mah hampura sanesankeun kalepatan abdi anu sakitu ageuna dikawin abdi dilahirkeun dugi ka ayeuna walar ku ibuna masing-masing kasep geulis jelu anak emak dosa naon maneh ka emak sanajan ku emak sanajan anjeun teu pok rek dihampura leuwih teu manghampura keduaan saang bulan 14 teh aya gentar kakaitan hate mah dibersihkeun hate mah dimukakeun balas hidup hidup duaan jeritan hate mah beurang jeung pentingna moga ku Allah sing dijabah kasih geulis namun hampura mak teu bisa nyobakeun ka anjeun ngarenceng-renceng anu leuwih tibatan kieu dalam dikumaha tapi tetep mak teu boleh ngadoakeun deui geulis wageun kasih anak udah ku mama dihampura saneskanten kalepatan anjeun sing janten sababiah waluya wabda dunya sinareng akhirat tampi ku panganten sakali alhamdulillah karena saneskanten pangampunan ku abdi ditampi kasangga kalingkang wabda salajengna kasep geulis panganten sakali sobi aya mundur didoakeun ka mama sejak anjeun luntak melaksanakeun rumah tangga mama abdi nadapi doana rumah tangga abdi sing dipaparingan kegiatan ku Allah Subhanahu wa taala senjan rintangan bertubi-tubi mugia abdi sing kiatan danganana kalayan abdi sing dipanjangkeun yuswa hirup barokah biasa ibadah ka Allah Subhanahu wa taala upami abdi ngalaksanakeun rumah tangga jadi saringan doa mah pasti abdi bakal sangsara dunya komo di akhirat walar ku ibuna masing-masing kasih geulis keluarga kita dan mama tidak berpisah hidup anjing sing selamat sing dipikir cintaku Rasulullah dipikir ku Allah Subhanahu wa ta'ala sekali dari mama ngadoakeun akhirat duaan sing selamat rumah tangga hidup bagja waluya itunya para dugi ka akhirat kalayan mama nitip wasiat tadi oman Islam iman ihsan narapkeun busahira dohir sinareng batin yang menghina dugi kamawat ku anjeun teu kaing diresotkeun sabab anjeun jeung mama bakal balik babarengan menuju ka hadrat Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillah parantos kasaksana kurang sadaya jerit jeung teuingna ucuran cai mata adu janten ibu mugia sing janten barokah khusus kamu orang kalih anu yang kali dahulukeun mugia barokah selamat dunia para dugi ka akhirat alhamdulillah cobi mah kasep dirangkul ibu cobi alangkul kayu masih mama abdi ayeuna seja amitan pada perpisahan abdi bade ngalaksanakeun rumah tangga di warangan Allah Subhanahu wa taala tinangtos abdi moal sesorangan sareng Allah abdi seja mandiri hirup ngalaksanakeun tugas Allah Subhanahu
ngawasakeun kasep geulis dekapan ibu anjeun tangkepan ibu anjeun eta adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mugia sing janten sababnya pinuh ku barokah aya dina pangampura Allah Subhanahu wa taala. Langit bumi katun tatkala termasuk sakabeh malaikat di dunia geusan ngaminang kana doa ibuda, geusan ngaijabah Allah kana saneskan pangampura jeung doa ibuda. Mugia Allah Subhanahu wa taala mabul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alih neng kapal ini. Ya Allah ridha. Sumujud kalau dan indung dina hati. Ya Allah ridha. Mama, ya api parantos titis diadali pantos daya kodar di rumah kawasan. Soksanawa saur paribasa abdi dan mantu putra anu enggal tapi tetap abdi koyong dianggap putra anu bulan mama anu baris nyanyi dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala baris dibimbing dijaring di api umama salamina lain abdi koyong selalu didoakeun kumargi abdi bari hirup mandiri ngalaksanakeun rumah tangga di warangan Allah Subhanahu wa taala. Gelis kasep dulu anak mama sok sanaos ayeuna dohirna anjeun putra enggal tapi hakikatna mah parantos aya kodok kodar Allah Subhanahu wa taala parantos aya tulisan diajali bahwa hidup dan putra mamah anu tulen baik badur ditampi ku mamah satur hidup ku mamah diampura saneskan dan kalepatan hidup kalayan sekaligus mamah ngadoakeun mugia rumah tangga hidup salamina ayeuna ginanjar kawujunan baca waluya tirunya para pun akhiratna salamina kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala rabu panganten sakali alhamdulillahirabbil alamin. Atur nuhun mah saneskan pandarima pangdoana oge pangampun kuapi ditampi kuasa kali kasangga kalingga mulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga kasep tos ngalih ayeuna mah karama masing-masing. Ngalih karama masing-masing. Sungkem Bapak pengpananganan Bapak di aku karasa jasa Bapak ti babaheula jeung ka ayeuna ku abdi karaos pisan belaan Bapak kurang tidak sare belaan Bapak esa mulut kaet ngalakan jeung ngurus abdi oge ngusahakeun agung moal aya juntaran abdi mun teu aya sababean Bapak moal aya hirup abdi mun teu aya sababean Bapak ngurus agung jeung ka abdi hakikatna Allah Subhanahu wa taala dina dana ieu sakedah nama abdi satacan rumah tangga teh biasa ulang tarima ka Bapak saneskan teh biasa Bapak bupati pangasakan sakedah nama abdi biasa ulang tarimana tapi dalah di kumaha pangten-pangten sakit kuasa abdi teh acan biasa ulang tarima tapi abdi kana lahu hakikat Tuhan Allah Subhanahu wa taala sampurasun dina dana ieu abdi saja sumujud ka Maha Agung kumampakan Maha Kawasa sabagian kumampakan Bapak hiji abdi Bapak ngedahapunten tirasaneskanten kalepatan abdi lahir sinar batin rumaos abdi berang jeung penting ngariweuhkeun nyatakeun mata ngalieurkeun kana panganutan Bapak kalayan perjuangan Bapak ngurus abdi ngageungkeun sababaraha abdi ku abdi ditampung mugia Bapak sing panjang yuswa sehat lahir sinar batin salamina biasa sasarangan salam ridho Allah anu ayeuna mugia di akhirat biasa sasarangan kampang ngariung bari sami aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala walau kurama nama masing-masing asa gelis jeung anak kita sanajan maneh teu minta dihampura Bapak geus leuwih tina hampura
pasti aya gantar kekaitan teu aya hahalang pikeun abdi ridho Allah Subhanahu wa taala bebas teu aya dosa-dosa pengiran sareng Bapa ngan pedah Bapa oge sami ai kasalahan mah teu anak teu kolot mungkin Bapa loba pisan salah ka hidup duaan kasih beri sahabat mun Bapa ngadidikna kurang maksimal mun Bapa alatana kurang maksimal mun Bapa teu bisa ngagemakeun ka hidup duaan rumah tangga enak teu bisa ngarenceng sapartos batur dalah di kumaha kakiatan Bapa sakieu mampuna hampura ku hidup duaan tina sanes-sanes kakirangan Bapa ka hidup walau ku panganten sakali alhamdulillah Bapa hatur nuhun pisan satampi kuasa kalih sasanggan anu damutan sok sanes dari bangsa tanomi katamus satampi kalih mugia piranti ku Allah Subhanahu wa taala kasep geus mana ayeuna dan Bapa ayeuna abdi bade ngalaksanakeun rumah tangga Tuhan Allah Subhanahu wa taala parantos tulis kajali bagja janjena abdi ayeuna parantos dihukum samugia perjuangan Bapa masa kitu abdi nada didoakeun mugia rumah tangga abdi salamina dina pangapunten Allah Subhanahu wa taala salamet dunia bagja walunya dina para kunta akhirat walau kepanganten sakali alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa taala mobil sedang ibadah kangsa ya urang kaih urang kasih tulis nitipkeun anak Bapa peupeuteuh teu keng dinyerikeun hatena teu keng dinyerikeun lahir batina bawa ku anjeun ka tanah surga bawa ku anjeun kana jalan karidon Allah Subhanahu wa taala Bapa nitip agamana Bapa nitip dunyana hirup anjeun ku Bapa ditanyakeun salamina kalayan Bapa ngadoakeun muga rumah tangga hidup salamina aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala bagja waluya pinuh ku barokah ti Allah Subhanahu wa taala walau ku panganten sakali Bapa alhamdulillah kana sanes kanten doa oleh diwajahna oleh titipanana ku abdi putri Bapa putra Bapa bakal dicari, dijaga, dirasa sekemampuan abdi dilaksanakan kariduan Allah Subhanahu wa taala. Salajengna sateakan abdi ngalengkah ngalaksanakeun jatuh rami ngamain-mapai rumah tangga piwalanan Allah Subhanahu wa taala abdi didoakeun sakali ka Bapa mugia abdi rumah tanggana sing salamet salamina aya panangkaliman Allah pinuh ku barokah ti anjeunna mangga kasep geulis ku Bapa didoakeun rumah tangga hidup sing salamet salamina aya ridho Allah Subhanahu wa taala sing sehat yuswana panjang yuswana sehat lahir sinareng batina para rezekina salamina aya kebahagiaan dunia raluh akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin pantos alhamdulillahirabbil alamin dua insan kembali dahukun parantos jelas anjeunna susuci diri ka Allah Subhanahu wa taala kekan sababiah anu janten ibu ramana mugia sing janten sababiah lumangsung kebahagiaan diraih ku ieu dua insan amin ya Allah ya rabbal alamin rubina digisin kuring di atas sunnatu apunten aga suwun kakurangan surat kalangkungan kalayan mugia salamina adi nabi Allah Subhanahu wa taala wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Anak macet